rombongan di mana itu kendang dan lebih keramai ke Berlin Group gitu Berlin Group robot Berlin kurang mana itu robot teh ayah budak nakar si eta guys diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyambung saya teh mah kumaha kadengena sia budak nakar innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun kurang we lain bapana maot sia nu budak doakeun kurang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si haji eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing bebarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok atuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajik kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka dijeungjeurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pamulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sia teh kadeka jong-jongan teh aduh goong ini alus euy lain goong teh anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga sing kadang ngaji baraga leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP
HP wae susah teu nyieun we teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Teh mah capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sete. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu urang. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apaan eta teh ladang ngabega. Ah teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah berharare es cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Sia tina kaminda-minda ting. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon lain mau eta mah nyokot kanu gerbongo sarwana goblok salah kabeh oge lalampahan